Malam-malam aku sendiri tanpa cinta pulang. Yang alamnya lain halangan. Kan tuh Kanilem aing syung halangan. ngalong heuh. Nya ngalong atuh nya aing kan ini pemajikan di masa kitu ngora kieu. Atuh da ayeuna mah usum atuh ieu nu ora kan kolot ge mah. Ya perlu aya teh di sini lem. Teuing euy, keur gegerwah tadi mah sigana mah kotek-kotekna piringna. Tadi saya teh kan dia eta. Angek nyate atuh ek meuli kecap ka. Oh geus meunang ieu daging kurban. Heeh tuh. Oh syukur atuh ari geus meunang mah pan mun acan mah dibejakeun ku aing ka panitia. Hari geus mah syukur. Ya atuh aing meunang tuh aing putus. Deung teu minta udut maneh. Moal. Taguhan aing hae udut pala. Ada biasa ari panggih teh ayo minta udut sama. Sabatang lah kamari dicokot sabungkus nya. Sundet kan ya? Oh yang dipanggilkeun. Oh aing tuh. Cing. Enak kau lah. Da sama dusun anjing da kadus teh. Kita panggilkeun. Aing merembeak Ya janggot aing. kusorangan. Kuis aing teh jeung janggot. Ya, Selah ulah ngaganggu aing kan ilem heula. nuhun sok ek dujres mah. Pak Kadus motret. Anjir, ada Kadus mah global euy. Aing nu aing seutik pisan. Aing mah. Tukerkeun ku aing. Nah, ini parah nih. Aing pan aya keur nya teh besar ku ayeuna euy. Alhamdulillah aya kecap heula euy. Oh geus ek lohor bagian mulang Ya ieu sampah piceuneun heula. Yang jadi leutik kresek teh. Ih, yang kalau jadi daging pastinya ditukerkeun ya ku si budak sengklek. Oh, tadi jigana pada nempok kresek nu aing gede ya. Kop tah rasakeun sia budak sengklek kalah moal sampah. Pengaruh sirik kena milik batur. Aing kalau jadi menang deui daging yang kilo badi mah. Dasar budak sengklek edan. Senangnya dalam hati punya daging loba aya keur nyate aing heup ka mana aing rek nyate atuh geus meuli kecap dieu deuleun nu aing anjir gede nu aing deuh Ya loba tinggi daging tuh nu aing mah nul aing. nya loba heuh aing teh gara cendeul aing astagfirullahaladzim jadi runtah anjing kumaha tuh ieu pan aing teh aing jadi runtah euy Kita dalam ngaranna kita Pak Kadus motret tadi ge papanggih jeung aing erek micin runtah. Nama ditukeurkeun tadinya jeung Pak Kadus. Pangaruh udah sok siri kena milik batur tah hayang nu gede tungtung nama jadi runtah. iya aing bener ku aing teh runtah Santai runtah. Puas lah aing mek indit kop tah ieu. Kop tah sate aing mek indit matok tah. gagal maning pan